Yang lagu euy lain. Syukur atuh euy aya cara lagu mah. Pan eta nu dipiharep utamana mah kasehatan ya pupuriheuh dewek ayeuna. Alah dewek teh teu keur katarajang ku panyakit euy. Teu sapira katarajang muriang dewek teh. Panas tiris, katambahan salesma tea batuk tea. Jeung ieu utamana mah jang sakujur awak dewek euy. Nyareri alah tapi mun dipikir dibulak-balik tangtuna ieu oge akibat pamolah dewek sorangan tungtuna mah jang. Naon maksudna sabenerna mah dewek teh kacapean mun jalma teh mah euy. Sagala pagawean dilakonan ku dewek euy. Ti mimiti pagawean anu rutin sapopoe dijalanan ku dewek ditambahan ku padatna kegiatan di lingkungan acan di kegiatan ti sanggar euy. Kabeh dilakonan ku dewek. Ya tungtungna mah kieu meureun kacapean dewek teh tungtungna mah dewek numpra. Ya kitu matak urang nu keur sarehat kudu loba syukuran. Da karasana mah engke mun geuring sia teh model dewek teu sapira muriang tapi sagala karasa deui jang. Tapi mun dipikiran deui mah jadi panjang ya obrolan teh. Sabenerna mah ceunah ieu mun urang geuring teh sabenerna mah mun ku urang ditarima kalayan kasadrahan tumarima kalayan kaikhlasan geuring anu kurang di kahandapan teh sarua jeung ngaringankeun dosa-dosa urang. Ngapuskeun dosa-dosa urang salila ieu kitu we ti dewek mere pepeling ka ieu lain sadarea. Mudah-mudahan deui jang sadarea sararehat salawasna kitu. Dewek teh sabenerna mah tikoro ge nyeri ieu teh ngomong teh euy. Ngan kusabab dewek sono ka ieu lain nya dewek teh nyieun ieu untuk menyapa penggemar semuanya. Aduh. Aduh deuleu tah deuleu dewek kuat ka batuk ieu jang. Alah ampun teuing jang. Sakitu we ti dewek nya.